Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 3 minggu ayeuna sehat? Alhamdulillah ya. Pami orang masih di pasien kesehatan ya. Hampura Bapak ngadamel video di sebelah ya, atau digigit di tetangga aya nu nyetel dangdut ya. Jadi pami kadangu nyuhunkeun di hampura ya. Nah, ayeuna orang teraskeun materina ya, kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke materi bab 2 di halaman 12. Nah, ya. Jadi di bab 2 ieu orang diajar pengalaman nu pikaresepeun ya. Jadi judulnya pengalaman nu pikaresepeun, jadi pengalaman yang kita suka ya, yang kita nggak bisa kita lupakan ya. Misalkan contohnya naon tah? Pengalaman itu bisa dilupakeun, pengalaman nu dipikaresep misalkan di sekolah aya jalan-jalan outing kelas ka mana gitu kan. Jadi jadinya pasti aya cerita suka dan dukanya ya. Nah, di halaman 12 orang diajar maca bacaan ya, diajar maca deui ya. Nah, anu judulna finalis Pasanggiri Pupuh ya, finalis perlombaan puisi ya, baca puisi. Nah, jadi dia bisa dibaca ya. Nah, di halaman 12. Sobat ngaranna abdi sapa ya, perhatikan ya, Bapak bade baca ya, coba dibuka buku paketnya halaman 12, diperhatikan ya. Sobat, ngaran abdi sapa, murid kelas 3 SDIT Al Firdaus Lembang, Bandung. Abdi ditunjuk ku sakola di Piwarang Ngiringan Pasanggiri ya. Pasanggiri Pupuh tingkat kecamatan. Waktuna poe Minggu. Tempatna di gedung PGRI Lembang. Harita abdi milih Pupuh Masku Mambang ya. Samemeh der Pasanggiri abdi gemper pisan sieun teu bisa. Abdi kabagian nomor patandang 3. Pas bagian abdi di kentraan, abdi nyuhunkeun ya doa ti mamah ya. Ti mamah sareng bu guru. Ti dinya mah bismillah we ka panggung. Nembangkeun Mas Kumbang. Alhamdulillah lancar, soal juara atau henteu ya. Juara henteu mah teu nanaon. Nu penting boga pangalaman ya. Nah, eta jadi ieu teh perlombaan membaca pupuh ya, membaca puisi ya, tingkat kecamatan. Ternyata sapa ieu teh kelas 3 di SD Firdaus dikirim ya, perlombaan tingkat kecamatan ya. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di gedung PGRI Lembang ya. Nah, sapa ieu samemeh Pasanggiri teh manehna teh gemper ya. Gemper tuh apa ya? Jadi enggak pede ya, takut ya. Jadi kalah sebelum berperang, kamu cek peribahasa mah ya. Tapi alhamdulillah pas sapa dipanggil ke panggung teh, sapa teh tehilap ya, tehilap atau tidak lupa dia anjeunna teh nyuhunkeun doa ya, nyuhunkeun doa ti mamahna jeung bu guru ya. Jadi kita setiap mau lomba, kalau disaksikan oleh kedua orang tua kita dan guru kita, jangan lupa kita minta doa sama mereka ya. Nah,
sapa oge kitu nya. Terus pas nyuhunkeun doa ti orang tua atau ti mamahna jeung ibu guruna, nah tidinya teh manehna teh bismillah. Soal menang eleh eta nomor 2. Ya jadi soal menang eleh mah eta nomor 2 ya. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sapa teh lancar ya. Lancar itu ya maca bisina ya. Nah awalna sapa ngiringan perlombaan pupuh. Nah awalna saminggu ti harita teh sapa teh dipanggil ku kepala sekolah pikeun ngiringan pasanggiring pupuh tingkat kabupaten. Ya jadi harita tidinya ti lomba tingkat kecamatan samingguna teh sapa teh dipanggil ku kepala sekolah kanggo ngiringan pasanggiring pupuh tingkat kabupaten ya. Ya. Nah, terus gitu. Nah, pas sapa di piwarang ngiringan maca pupuh tingkat kabupaten didinya teh bu guru sareng biang ya. Biang teh di dia teh maksudna mamahna ya. Jadi ibu guru sama mamanya itu nangis karena ya atau bakating ku bunga karena senang ya. Saya jangan sakelas ngiring ngawilujengkeun ya abdi asa kurang percaya kedah ngawakilan ka kabupaten tuh ya. Tuh. Nah, ceritanya bisa kalian baca ya sampai halaman 13 sampai sini. Nah, terus tugasnya adalah pancen hidupnya ini ya. Tuh, nih. Nomor 1 saha nu miluan pasanggiri pupuh teh. Jadi siapa yang ikut perlombaan baca puisi? Tadi udah disebutkan namanya ya dari. Terus pupuh naon nu ditembangkeun ku patandang teh. Jadi apa pupuh naon ya, itu maksudnya puisi apa yang dibacakan oleh si tadi itu yang ikut lomba ya. Nomor 3 naon sababna hatena tagiwur jeung hayang ceuriknya. Jadi apa sebabnya tuh ya? Sebabnya hati dan hatinya itu apa ya? Tagiwur tuh kayak berdebar-debar ya dan pengen nangis. Terus nomor 4 kunaon manis sujud syukur beri jeung cirambai cimata. Jadi kenapa dia sampai sujud syukur sampai melinangkan air mata tadi ya yang di paragraf kedua itu ada di situ ya. Dia kan tadi kan siapa itu kan mengikut puisi tingkat kecamatan terus setelah tinggal milu tingkat kecamatan teh siapa teh dipanggil ku kepsek tadi tah milu piwarang ngiringan tingkat naon tah didinya aya jawabannya. Nomor 5 cik mun hidap ya gitu kumaha ya, coba kalau kalian seperti itu gimana perasaannya ya. Jadi perasaan kalian nomor 5 itu gimana ketika posisi kalian seperti siapa ya dari misalkan lomba puisi dari tingkat SD sekolah terus tingkat kecamatan terus tingkat itu ya, itu gimana perasaan kalian itu ya. Itu ya, tapi nah cekap ya materi ayeuna ku bapak tugasna diantosan tapi teu acan ngumpulkeun tugas bab 1 ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas bab 1 ya yang belum bapak tunggu ya secepatnya. Dan tugas ayeuna ku bapak diantosan dugi ka dinten enjing ya paling telat dinten Minggu ya
Jadi tugasnya paling kita hari Minggu jam 10 wengi ya. Saat tanji tutup Bapak nyuhunkeun ya, Bapak minta like and subscribe na ieu channel. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.